Teraskan para wargi Wilujeng Santen ayeuna aya dongeng anu leres-leres di luar nalar upami zaman ayeuna mah. Janten ieu salah sabeus batu peninggalan sepuh kapungkur di omat-omat kacidat cekenging dibobok. Nah, hari brung teh cenah ketika dibobok anu mobokna udur oge kaluar kamarang watiwan sok coang ngupingkeun dongengna ti wadadan. Kumaha eta dongengna kumaha, Wak? Tah jadi kieu teh peninggalan sepuh balong teh. Tadi teh balong kita aya opat. Kupun akis dihijikeun. Aya opat. Tah jadi we kieu gitu anu opat balong teh. Kan kupun akis katempukan di kitu pinu ku batu. Nah, batu teh aya nu butuheun gitu nya. Kajang bumi kajang naon. Peupuhan batu teh. Tangan batu eta tadina mah batu eta teh badag. Batu nu ieu ya. Ya. Batu eta teh badag gitu. Pun akeh teh omat-omatan ulah di ala batu eta mah ulah dipeupeul ya. Nah, pun akeh teh aya meureunnan penasaran dipeupeul batu eta teh templak. Ternyata tidak di jero batu teh keluar kamarang. Kamarang. Dengar tos pan ti mana kamarangna eta nya? Pikeun ka anu ngamobokeun ge hapok soak kita. Oh Allah. Alam tanya batuna itu kan. Tapi da muhun ari sepuh kapungkur mah di kumah-kumah seueur kajantenan kitu teh. Janten upami ngetangna ku zaman ayeuna nya meureunnan hal anu mustahil. Tapi kapikeun sepuh kapungkur mah eta teh sanes mustahil deui margi. Upami etanganna sepuh kapungkur upami nitipkeun teh jeung sagalana aya ku elmuna, aya ku gaibna, aya ku sagala rupina eta salah saweusna dongeng anu tadi ketika dibobok batu keluar kamarang coba emutan ku urang nyayangna di mana. Ujug-ujug breng jeung tah rata-rata sok nepikeun ka aludur anu ngaganggu teh hiji conto anu arek ngadungkar keramat make bekona sok kanyat mogok tah eta kan dugi ka ayeuna ge aya cerita nu sapertos kitu teh. Tapi nyata iya dugi ka ayeuna ge aya tah eta mun salah saweus buktos para wargi sadaya dongeng atanapi sejarah anu fakta kapungkur margi sanes sasaha ieu mah pinter padada nyalira kapungkur sepuhna kantos ningali atanapi ngupingkeun ti sepuhna nyalira tah ieu batuna tah para wargi tah batuna tah aya tah ieu batuna. Hatur nuhun disukan tiasa disambung deui.